Anjir, boga duit deh. Jabah singkos cemer hutang. Duit saha ieu nya? Tina babawan nama jiga nujang mayar hutang ieu teh. Si Cimot keur naon eta di dinya euy? Mun manggih duit teh kudu dilengkehan 7 kali ya. Cimon, keron maneh? Duitnya. Bet lain, Bohong darah kasih ya, berdikeun itu orang eta mah. ulah sok ngaku-ngaku. Cik sabaraha duitna? Goceng. Bet lain. Ceban. Lain, berarti maneh ngaku-ngakunya. Sok sia. Urang buat keloba duit urang teu apa sabar-sabarahana. Bohong doraka sia. Opat lain. Dua, tuh, 4. Heueuh. Urang eta mah. Emang duit puluhan ribu, udah beda gitu nanya. Anjing sia cager henteu main gapres sorangan, bawa jeung keur siluman ya. Teu lah, di urang teh tadi mau batur euy, urut baturan tuh. Meunang kopi atuh, biar aku gapres balik teu ngopi lah. Ye, pan mah teu boga, teu boga. Teu beuki kopi urang mah. Oh heueuh nya poho. Kayak tuh nungguin si Olih we. Bisa na main lah, main tas baikan di. Mocok lah. Anjing karek datang di situ nu colok sia mah. Geus wayahna. Bisi kram leungeun ieu ah. Moal. Sugar. Anjing. Mulai pedes dia anjing. Tai jadi anjing atuh. Kunaon sia? Iri anjay. Aduh. Kunaon mana nyeri hate? Jadi untuk Lain boga urang kecepet ku sleting aduh. bogaan. Bogaan. Hihikian. Aduh, duit orang di mananya? Jabajang bayar hutang, di duitna leungit. Tuh, oi kos dia. Dia pelatu ya dia. Aing ka Trisaria. Dan beli kopi cik ya. Di muduna, di duitna ya. Iya ya. Anjir. Palagian mana loba duit teh? Oh, atuh. Kopina opat. Heeh. Nih urang mah ulah berduitna we. Kayak pulangna gope. Anjing, gope mangan menang bawang atuh sasiki. Bisa ngocok. Eleh maneh. Bulan atuh urang ya. Sekali ngocok lah. Tanya. Ah, si Oli RT. Nya hormat RT. Ah, geus lah. Si kehead mari RT ngeusan. Sok atuh mun maneh ngocokna mah bae urang RT. Atuh sarua jeung aing RT kitu mah. Detik pisan ieu. Sayeuna. Ayo. Kelap deui. Di rebah. Duit puasa mana? Heueuh kos cenah mayar hutang mah ih. Tunggu duitna leungit. Aduh. Nah, pake dileungitkeun. Kan tadi teh tas di warung, ai pas ditempo di leungit duitna. Ah, sia mah alasan. Haha, Leungit. Encep. ngkos coy, ngkos ya. leungit. Terus ya. Ngkos. Jeung si Cimon cenah maneh manggih duit cep di tukang di mah Pak Ahmad. Pan heueuh ieu dibelikeun kopi aya kitu kumaha? Tah eta teh duit nu urang. Sabaraha cing? 10 ribuan dua. Tapi heueuh sih. Tah aya nama kusabab duitna geus kapanggih ku maneh berarti hutang urang ka maneh lunas cep. Teu bisa kitu. Geus, ayeuna mah kieu duit puasa mana? Panan ieu geus jadi kopi. Terus nya ieu urang mah teu apa nu penting mah geus lunas we. As bangkar ya mah dagang puasa teh euy, aduh.